ceritana ente kumaha teh geus ngajin baju can ente. Jadi kudu ngajahit baju ya? Ya atuh, lamun zaman baheula dam ngajahit teh dam. Lamun celana panjang teh jengki. Nganti teh celana jengki. Modelnya kos kumaha? Lamun nu ayeuna mah anu leutik lancip geuning kan nya teu. Cek zaman ayeuna mah pensiun ge. Begi. Lain begi, baheula mah jengki, baheula mah jengki baheula mah. Mun ayeuna teh pika ayeuna teh pensiun ge, nu handapna leutik, baheula mah jengki gitu. Ente kira-kira disajeun can, mesen ye. Mumpung masih kosong ya ayeuna ye, lebaran ye ente. Gitu. Soal harga kumaha? Ya. Harga mah bisa damai, Bam. Babari harga mah gampang yang urang mah. Ente ngajahit naon sih urang teu bisa. Sombong amat. Bisa. Tah bisa, alhamdulillah dah. Kamari dam terus terang dam urang dam. Aya borongna dam. Ente mau percaya menurut urang? Moal. Nu paling Assalamualaikum Om Ganti. Ente dam. Apa kabar Om? Ente mah kumaha sih? Kemana wae sih dam ente? Om. Di daguan. Jangan salaman, kita kan masih kondisi Covid. Gimana teh? Pandemi. Benar. Jangan salam gini aja. Ente bisa wae dah ente Maaf mah. ganggu nih malam-malam. Oh enggak, biasa lah. Apa ini namanya kompleksi Om Gandhi ya? Sebetulnya mah iya, dulunya Dulunya? bener, tapi kan sekarang kan udah sama siapa ya, Ade ya. Oh Ade. Adi lah, Adi Ogut biasa. Cowok apa dah. cewek? Hah? Cowok atuh. Ente kumaha cenah ente ya? Lebokar ya ceritana ya ente. Bokar tuh apa? Lebokar lebaran. Ente mah cenah reman. Teu asik ente. Mah lebokar teh lebaran ente mah aduh kumaha sih cenah ente reman ngakuna. Ente mah teu asik dah. Biasana mah dam. Kan lamun arek lebokar biasana ya mun arek lebokar dam. Ente kan sok nyawa sorangan meureun ente nyokap ente meureun sok hayang mangajieun ke baju jeung anakna urang kira-kira ente kita ngajieun Si itu. Usum. Hah? Si Usum. Ya usum lah lain. Emang main koleci wae usum-usuman. Kan emang geus loba meureun online. Online ya online madam teu kacabak. Kacabat. Teu kacabak. Tapi lamun lain online mah ente manual ngajieun manual seperti biasa ente dicabak heula gitu dam nya teu. Oh ya barang na alus itu kan lain awewe we dicabak na alus nya teu. Baju ge kudu atuh nya teu. Oh ya bahanna kumaha ya empuk saja jiga roti. Suwe aing Dam. wae deh. Ente Om mah. Gandhi mah. Wah ente bisa we ente mah kitu dam. Ceritana ente kumaha teu geus ngajin baju can ente? Jadi kudu ngajahit baju ya? Ya atuh lamun zaman baheula dam ngajahit teh dam. Lamun celana panjang teh jengki. Nganti teh celana jengki. Gimana gua tahu? Modelnya kos kumaha? Lamun nu ayeuna mah anu leutik lancip geuning kan nya teu. Cek zaman ayeuna mah pensiun ge. Begi. Lain begi, baheula mah jengki, baheula mah. Mun ayeuna teh pika ayeuna teh pensiun ge, nu handapna leutik, baheula mah jengki gitu. Ente kira-kira disajeun can, mesen ye. Mumpung masih kosong ya ayeuna ye, lebaran ye ente. Gitu. Soal harga kumaha? Ya. Tuh. Harga mah bisa damai, Bam. Babari harga mah gampang yang urang mah. Ente ngajahit naon sih urang teu bisa. Bisa. Tah bisa, alhamdulillah dah. Kamari dam terus terang dam urang dam. Aya borongna dam. Ente mau percaya menurut urang? Moal. Nu paling hese. Nu paling hese dam ngajahit naon kira-kira menurut ente? Baju Superhero bisa. lain superhero mah gampang ngajahit baju golek aing dam. Dan aing dam eta dam ngajahitan baju golek aing lieur kana hulu dam. Maksudnya golek wayang golek di pakaian baju gitu. Cieu baju wayang golek eta paling hese mah. Almun sugan urang arek pesanan teh baju teh baju pramugari mangeunah diukurna beureun. Bener teu? Ieu baju golek aing. Bisi ngana nu geulis kumaha ngana wayang golek. Aing teu asik deui. Memang mahal memang kita baju wayang golek. Nyin superhero bisa, baju superhero. Superhero, ngana lagi superhero atau manusia kene ente mah. Baju wayang golek sia. Ribet mang. Hah? Nanti. Ribet. Ya, saribet. Kostum robot itu. Atuh nu geus mah wayang golek dam. Memang wayang golek untuk komplainnya dibandingkeun jeung naon teh ngajahit baju nu biasa lah, nu umum, nu layak biasa itunya.
Tapi jenting teu komplain ke wayang golek. Kelong. Ngajahitna edan eta mah. Sagala aya dipaku sagala, Pak. Kudu dipaku wayang golek mah. Itu dampak eta borongan baju wayang golek dam. Lamun meuli sapis urang sapis bahan dam. Wah jadi bara rebu boa eta mah. Lu kalau ngomong yang bener apa enggak? Pan baju wayang golek teh nyawa sorangan ban. Wedan. Mendingan kena baju nu biasa. Nu asik deh pan namun ngajahit anu ieu dam. Teh asalan macam budak BG wah kalau diukur jejeretean. Eta paling asik dah kok mau lamun diukur pinggang. Wah, eta paling asik dah. Ukur awewe ada ulah salah ente Gitu. tukang jahit seneng teh kos gitu dah. Paling mantap. Aya mah tapi heula mah Nah, iya tuh bari ngopi dam gitu dan cerita Ya, gitu dah. Top dah. Kopi apa nih, Mang? Iya kopi tabrak gimana ya. ya suruh lupa. Naon ngaranna teh dam anu cap ieu, anu cap pebeging dam. Kopi naon ngaranna dam aing Starbucks sarana eta teh bah dam. Starbucks. Oh, Starbucks lain Starbucks. Masih bahasa Inggrisnya. Aing teh mah pebegingna hungkul teh dam gambarna itu. Cek aing teh lah kopi naon tapi mahal teh nya nu kos itunya edan. Apal bah di dam di kaliku non tukang jahit dam. Wah senina loba dah dam. Loba dam senina suka dukana aya gitu dah. Dikasirieun dah gitu dah. Sukanya kan tadi itu Nah sukanya apa ngukur badan cewek ya. cewek lamun dukana dam aing main can mandi. Lamun can mandi diukur Cumurna bau. Jumurna panah hareup-hareup meureun. Punten nih kok malah mun kelekna ieu mah edan dan eta kelek teh nyawa sorangan. Punten bade di dadana. Naon sih? Kelek ieu teh kelek tah. Lamun Ketiak. ketiak lamun cek cara di Bandung mah keleknya. Ente nyaho teh di daerah Bandung dam. Urang pernah ke daerah Bandung dam. Urang nanyakeun ka ibu-ibu. Ibu, di palih mana sih anu tempat sapatu dam? Tempat sapatu teh Cibaduyutnya. Gimana gua tahu? Cibaduyut. Ibu abdi bade ka ditu bade ka Cibaduyut palih mana nya bunya? Oh eta cenah ge caket Cigereweng. Caket Cigereweng nya ge. Caket ieu nya bunya Cikudapa teh sumuhun cenah ge. Oh atuh mun kitu mah caket Cikelek me. Di mana cenah Cikelek me? Aya teh kira-kira di Bandung. Aya nya Cikelek me nya. Mun teu salah. Kurang apa Mang? Di daerah Bandung dam dikasihin dam. Tukang jahit loban dam gitu deh dam. Kalau Mang Bandung Mangandi pernah ke Bandung? ya pernah baheula pernah. Eus ngaranna Eus. Tapi lain Eus Darlia. Lain Jauh amat. Eus ngaranna. Kan ngaranna ge Bandung atuh. Berarti long distance. Hah? Long distance. From distance. Budak ayeuna bahasana hancur damnya. Pacaran jarak jauh berarti. Heeh. Hah? Pacaran jarak jauh. Oh, pacar jarak jauhnya. Mun ayeuna long distance itu nya. Long distance. Distance. Woi, gelo eta bahasa ayeuna memang budak ayeuna memang cara rakyat dam. Lebay. Urang teu ngarti bahasa ku situ sebenarnya mah. Lu yang masih norak. Pernah teh ente ngadenge Cigereweng di daerah Bandung. Itu apa? Wah, berarti Cikudapa teh mah apa ente? Komode Cikelek me ente. Bener aya cenah di ditu. Urang ge bingungnya, cik urang teh berarti ieu aya daerah Cikelek me gitu nya, perkampungan Cikelek me. Pas ditanyakeun, "Di mana sih Bapak Cikelek me?" Ih, aya Cigereweng, Cikudapa teh berarti Cikelek me. Cikelek me. Aduh. Aya ditu kemudian kitu meureun. Cigereweng, Cikudapa teh Cikelek me. Tah anu jadi pertanyaan Cikelek me lagi. Abdi me ngadangu dari Cikelek me di paling mana? Nyuka abdi gitu terang. Abdi ge ngadangu. Olahraga paling olahraga naonnya olahraga urang mah teu bisa olahraga sebenarnya mah. Artis atuh pan urang baheulana. Sombong amat. Eta urang mah resepna main gitar, nyanyi. Jadi ayeuna teh sekiranya memang kaharti oge jadi tukang jahitnya. Kaharti lah gitu kan.
Cerewet lo. Kumaha dam ya, jangan ngopi lah dam dah. Ibadah ngopi dah, ente mah kumaha sih. Bagong agib dam. Sorry, kali sorry. Oh, ngomong soal jahit, ini jaketnya yuk. Ya, ada mah ya. Coba lu teh mah kos gina kulit buaya. Kulit buaya kos kieu ipis kieu. Tipis. Tuh ini dina kulit nya kulit buaya mau mungkin ya dam ya. Kulit cacak. Tapi harga dam tong salah dam ya dam. Waktu baheula ieu mahal ya dam, urang meuli dam ya dam. Ya pangajahit. Hah? Bener. Meuli kurang dirobah deui dasar buatan ieu nya batur teu ngeunah dengan buatan sorangan ngeunaheun dam. Oh, dimodif deui ya. Dimodif deui ku urang dam ya dam. Asoy meureun nya dam nya ka tempo jadi nya.